dari pagawean anu ngufurkeun suatu pagawean lunggah haja-haja. Jelema boga pagawean ngaheureuy-heureuy agama, jelema boga pagawean ngaleceh-lecehkeun agama, jelema boga pagawean ngahinakeun agama. Eta pagawean ngalecehkeun agama, ngaheureuikeun agama, kufur teh. Insyaallah sing ade agama urang ulah sok dileceh-leceh. Atawa juhudan lahu, juhudan teh angas teu percaya ke agama Islam atuh sarua. Di antara contohna ngalungkeun Quran ka tempat anu kotor, boga pagawean ngalungkeun Quran ka kocomberan, Quran dialungkeun ka kocomberan. Ieu pagawean anu ngupurkeun kudu baca 2 kalimat syahadat. Di Quran mah kudu dimomoy, dimulya-mulya Quran, ulah dihina-hina. Ulah Quran tah urang malangkeun Quran termasuk bismillahirrahmanirrahim.